Pugu negara-negara letik Libya Armenia Sudan Ethiopia kemudian Libya Nakuari tinggal 2 negara hiji Iran 2 Yaman jadi diceritakan negara Mamana-namangan timur bakal diserangku barat gitu Kuari Iran mulai diagag-agag ku Amerika Iran tetap ketika orang timur malantaran jihad fisabilillah motif kumaha kadengungkeun ka orang tetap kobar jihad di jero dadana luar biasa orang timur mah ulah dikira kuari sangkirang geus inting-intingan Irak lamun perang deui siap deui kitulah orang timur Arab geus dikaluhan sakumaha NU dikaluhan ku pemerintah persis geus tinggal oe di bawah gunung ngangon oe urang teh NU urang di Indonesia teh kos kitu teu daya teu upaya depas ya depan nyatuan sia ngarampus ieu Arab geus sarua Saudi Arabia seperti itu Yordan geus teu berdaya Qatar geus teu berdaya tinggal hiji-hijina negara nu bakal jadi sasaran Yahudi di bawah bendera Amerika Iran. Namun Iran engke geus diserang bakalna lila ieu perang teh terus ngerembet ka Yaman. Beak geus kabeh mulai Timur Tengah beres kuari ka dieu Asia Tenggara. Nu paling diperhitungkeun Islam terbanyak di Indonesia Barat Indonesia walaupun bertekuk lutut di hadapan Amerika tetap bakal kena sasaran sebab pemerintahanana anu bener-bener bertekuk lutut ke Amerika tapi bangsa nama anti Amerika La ilaha illallah urang masih keneh nyaritakeun masalah hadonah masalah pengurusan tentang manusia nun teu bisa istiqlal ngurusan dirina ku sabab budak keneh atawa ku sebab edan beres eta mah kuari rek nyaritakeun masalah hadonah patali jeung kabudakan kakaulaan karokikan mun urang nyaritakeun masalah Said jeung Amat jeung Abid ieu tinggal dongengna doang dina kitab geus eueuh pibuktieuna nama perabidan perbudakan eta di zaman perang baheula zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang ngalawan musuh ngalawan kafir menang muslimin maka alat-alat perangna kudana berikut jelemana diboyong dijadikeun gonimah taeta mun lalaki dijadikeun abid mun awewe dijadikeun amat tawanan perang mun teu ditebus ku para kafirin kitu keneh mun muslimin kaboyong ku kafirin na ye ge sarua dijadikeun budak engke ku para kafirin ku para musyrikin mun teu ditebus dijadikeun budak dijadikeun amat statusna hina seperti hewan bisa dijual bilikeun bisa digade-gadekeun bisa dibikeun bisa diinjemkeun kumaha bae hewan sapi munding kuda jeung sajaba
teteh kuari mangeus dimerdeka-merdekakeun di zaman Kangjeng ge dimerdekakeun di zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar bae ngamerdekakeun abdi teh leuwih ti 1000 berarti sugih lantaran kudu dibeuli heula masyaallah kasugihan teh pake ngamerdekakeun manusia. Urang mah guari tahun 45 merdeka tina serangan Belanda. Alhamdulillah dengan bendera merah putih nu dikibarkeun ku seorang pemuda anu luar biasa gagahna ialah Bung Karno Hatta. Karasa ku urang merdeka penjajah balik ke negrina masing-masing Jepang geus ti heula Inggris ti heula pangpandeurina Walanda inditnya nakadit dieusilah negara urang ku aki urang ku bapa urang baheula mengisi kemerdekaan anu luar biasa merdeka tina penjajah mantep sehingga upeti-upeti geus teu dikirim deui ka Walanda bisa dinikmati ku urang sawah nu urang dinikmati ku urang toko nu urang dinikmati ku urang baheula mah sawah nu urang toko nu urang kudu bayar upeti dikeruk dibawa ke Belanda. Tapi kuari mah geus tenang Indonesia geus merdeka 5 tahun 10 tahun 15 tahun 18 20 tahun nikmat ganti presiden kudeta kemerdekaan dada pudar mulai aya penekanan balik deui ka asal merdeka ngan tinggal ngaranna doang dikeruk ngan lain dibawa ka mamana dibawa ka kantong masing-masing kuari teh ngan ngaranna bae merdeka tapi teu laluasa urang terus di zaman Soeharto Pohara Jasa sugan teh mah di zaman kuari mah rada deres orenganan leuwih luar biasa. Baheula mah korupsi teh ngan jelemana doang di luhur meja guari jeung meja-mejana beak kabeh dikorupsi eueuh pupurieun ulah diharapkeun kaharep bakal leuwih bagus sebab cek Kangjeng Nabi ma min zamanin illa ba'dahu syarrun minhu aya hiji zaman kecuali sabadana leuwih bobrok harapan tinggal harapan urang sakedeung boga harapan dada deres di zaman Gus Dur. Indonesia punya harisma dipimpin ku Gus Dur. Bahkan di luar negeri hampir menyamakan dengan Bung Karno Gus Dur teh. Tapi masyarakatna teu bisa diajak udah tenang merdeka. Didesak ku Amerika supaya Gus Dur dilengserkeun. Amerika nu ngalengserkeun Gus Dur teh lain urangna teu sadar. Terus diganti ku hari nah ieu sabada ieu wallahu a'lam nu muncul teh tokoh-tokoh korupsi malulu. Nu bakal jadi presidena komo sing hade nu make jas koneng mah. Sing hade ulah pati di deketan boro-boro nu di luhur di lembur urang ge sing hade tamang geus garong ge bapa moyang garong besi aya di lembur urang nu make jas koneng geus beta masared teu beres teh mah kos kitu sayeuna tokoh nu bakal tampil jadi presiden sedengkeun sakedeung deui kula aya di dieu boga calon hiji peot dek saya calon presiden orang dipimpin kumana supaya merdeka karasa jasa merdeka lamun disagedengan orang berontak pasti kamari Aceh kuari report sagedeng deui meureunan berbagai daerah sebab ieu naon kitu ngaranna perbedaan sosial anu sangat jauh luar biasa
diluhur make mobil nunggus teka udagen kuman usaha harga 6 miliaran dihandap di sedotan dek dagang bege kudu mayar untuk mayar teu bisa disingkirkeun moga sawah pajakna mahal ai pajakna ratusan ribu ai hasilna teu sabaraha disedot terus ka luhur nyana nu ongkang-ongkang rakyat tinggal capekna doang mana merdeka terus deres keneh ku ari masa kieu mah tapi kaharep mah wallahu a'lam ieu keur carita merdeka di Indonesia gua hari barang dipresentasekeun 75% pejabat ieu adalah teu beres 75% sakali deui 75% pejabat teu beres mantak deuk kumaha ieu lalakonna dua pemimpin hiji deui kiai ternyata barang dipresentasekeun kiai nu aya di Indonesia 55% teu ecreug desa. Sakali deui kiai 55 dua pemimpin eta lamun teu ecreug rakyat mah korban bae. Ingis di Indonesia. Lamun ningali keterangan dina tafsir jeung hadis mulai goyang negara abad 14 1400 geus dilewati ku urang 1401 23 teu nyaritakeun Kangjeng Nabi mah bakal kajadian di mana jeung naon ngan nu jelas tahun 1400 abad 14 bakal terjadi dunia bakal geger ternyata pas tahun 1400 terjadilah serangan Iran terhadap Arab teroris dek mindahkeun Baitullah ka Iran etalah nu heula selama 28 hari loba nu korban tentara Arab bahkan jamaah haji ge aya hiji dua nu korban Masjidil Haram dikuasai ternyata orenganan kerjasama jeung Yahudi tidinya bakal terjadi deui ke peperangan bakal terus di abad 14 mah perang timur jeung barat caritakeun dina berbagai tafsir di sawi aya dina hadis Bukhari Muslim aya terus moal eureun ti abad 14 barat jeung timur bakal perang gede-gedean antara Irak geus terjadi penyerangan terakhir dia khusus ka Kufah engke geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi penyerangan terakhir Yahudi ka Kufah khusus Kufah teh Irak keneh Basrah jeung Kufah lantaran Kufah masih termasuk kuat Sunnina disebut Islam ortodok Islam ahli sunnah wal jamaah mun di urang mah ieu paksa pondok-pondok pesantren nu lainna geus lumer cukup dahsyat ke terakhir bakal penyerangan antara barat ka Kufah cuman memehna bakal kaserang heura Iran geus puguh negara-negara leutik geus Libya geus Armenia geus leuwih ti heula Sudan geus Ethiopia geus kemudian Libya geus nah kuari tinggal dua negara hiji Iran dua Yaman teu dicaritakeun negara mamanana mangan timur bakal diserang ku barat kitu bae geus kuari Iran geus mulai diagag-agag ku Amerika Iran tetep henteu sieun saeutik-eutik acan moal aya sieun urang timur mah lantaran jihad fisabilillah motif kumaha bae nu kadengungkeun ka urang tetep kobar jihad di jero dadana luar biasa urang timur mah ulah dikira kuari sangkirang geus inting-intingan Irak lamun perang deui siap deui kitulah urang timur
Arab geus dikaluhan sakumaha NU dikaluhan ku pemerintah persis geus tinggal oe dibawa kuno ngangon oe urang teh NU urang di Indonesia teh kos kitu teu daya teu upaya depa sia depa nyatuan sia ngarampus ieu Arab geus sarua Saudi Arabia seperti itu Yordan geus teu berdaya, Qatar geus teu berdaya. Tinggal hiji-hijina negara nu bakal jadi sasaran Yahudi di bawah bendera Amerika, Iran. Lamun Iran engke geus diserang bakalna lila ieu perang teh terus ngarembet ka Yaman. Beak geus kabeh mulai Timur Tengah beres kuari ka dieu Asia Tenggara. Nu paling diperhitungkan Islam terbanyak di Indonesia. Alhamdulillah, Robil. Bener sih, alhamdulillah nah tuh. Bangun leles gitu heran nih man. Cara diberi kreditan teh. Dongeng hadis ngan teu dibacakeun hadis. Dongeng tafsir ngan teu dibacakeun tafsirna. Para mufassirin geus ngajelaskeun hadis teh model kos kitu. Belah ke bakalna. Timur, barat, Indonesia walaupun bertekuk lutut di hadapan Amerika tetap bakal kena sasaran. Sebab pemerintahanana anu bener-bener bertekuk lutut ke Amerika tapi bangsa nama anti Amerika. Terjadilah bakalnya seperti Misra. Amis di jero Mesir teh pemerintahanana sujud ke Amerika bangsa nama tetap henteu diajak-ajak heula ngan Indonesia diajak-ajak heula karakter bangsana diajak-ajak diserang ku Amerika lamun kuari atau kamari ieu diserang eleh Amerika lantaran bangsa Indonesia teh bangsa terbesar keempat. Cina nomor kahiji. Luar biasa. Pangloba-lobana teh mah. Sieun Amerika ge kucai kieuhna bae ge sieun. Ulah salah wara. Pakistan berserta India walah luar biasa lobana. Amerika termasuk Amerika Latin jeung Amerika seluruhna. Kaopat bangsa terbanyak adalah Indonesia. Sangat diperhitungkan. Mun dibom, di perangan, boga kekuatan anu luar biasa Indonesia. Memehna karakterna heula dibunuh. Pesantren dimodernkeun supaya bertekuk lutut ka pemerintah. Belah dieuna ekonomi dikuasai heula. Riba geus teu dianggap haram. Bahkan kiaina sorangan teu wani nyebutkeun kredit bunga bank haram geus bertekuk lutut masuk kuari ka birokrasi pemerintah 10 poin nu diasupkeun ku PKS hiji tolak tilu jadi hiji nolak keur marah henteu jadi engke bakalna anak angkat menang warisan terus riba teu haram kredit tidak haram 10 poin geus ditata di negara NU-na teu meunang ngomong di talian di kaluhan. Nu baheula mah NU teh luar biasa. Setelah muktamar boga bahsul masail jadi toser ka MUI dipatwakeun ku MUI urang teh sesuai rujukanana Raudhah Tufah Nihayah. Moal mislek deui. Setelah Gus Dur tidak ada nu berkarisma kieulah kaayaan Amerika kurang puas untuk membunuh karakter-karakter bangsa tarik kiai ke Amerika 50 kiai kita masantren di Amerika aing mah getek ngadengeunna masantren ke Amerika getek aing mah ngadengeunna ge baralik ti ditu boga piagam jadilah JIL jaringan Islam liberal Sudan mengkobarkan bahwa ada
perbaikan di dalam agama dengan kata-kata modern dalam agama. Untung di zaman Gus Dur, berani Gus Dur, bahaya iya. Kiai Haji ini orang Sudan, didatangkan ku Gus Dur. Modern tidak boleh dimasukkan ke dalam agama, manusianya yang modern. Setelah masuk ke PBB, dihapus deh di zaman Gus Dur. Tilu sosok manusia dipimpin ku orang Sudan. Alhamdulillah, ku Gus Dur didatangan, dicoret deh. Setelah Gus Dur teu aya, keur carita ieu mah wallahu alam ka. Pembunuhan karakter Islam di Indonesia, budaya kuari baheula make anting cuman di Jakarta, kuari di Kebon Awi. Di Kebon Awi dibunuh karakter bangsa Indonesia supaya ke barat-baratan. Baheula mabok di Jakarta, kuari mabok di handapeun tangkal waru. Geus bae kos sekarang itu dibunuh deui kuari karakter salaf. Nota tadina gairah ngariung, gairah nyolateun kuari teu gairah deui ngariung. Jadi ortodok kuari ngariung. Setelah aya pendidikan formal anu berbau-bau modern, nu ngaran ngariung hina perasaan, dibunuh karakter kasalapanan. Tinggal sabara persen deui. Ieu ge nu ngaji ka dieu nu bagoroga harutang malulu. Nu teu boga utang mah teu daekeun ngaji. Nah, teka rasa ke orang. Aya inta di Indonesia geus kumaha perkembanganna cek Amerika. Lamun geus teu kuat mulai diserang ku Amerika secara fisik. Kuari serangan teh kakarak melalui politik jeung ekonomi. Urang teu berdaya kuari. Quran dibaca, Quran dimusabaqahkeun tapi teu meunang dipake sama sekali. Komo urusan jihad mah teu meunang sama sekali. Tinggal tunggu tanggal maina hungkul sarua bae. Sesuai jeung pergeseran abadna. Terus sampai abad sabaraha? Sampai abad 15. Cuman sebelum abad 15 ayat tanda-tanda anu dahsyat bakal kejadian bencana-bencana. Hiji di mana pemimpin geus dikuasai ku bangsa jahil-jahil. Ahlil batil ngelehkeun ahli hak, ahli hawa ngelehkeun ahli taat. Awewe siap jadi pemimpin di mana geus kos karar itu maka engke teule tanggal hiji Ramadan poe naon didinya bakal aya kajadian. Kula barang aya hiji jelema nu ngitung sesuai jeung hadis rada muringkak bulu sing hade di tahun 2012 rada sing hade mantap lobakeun lah hudang ti peuting ki IHSD. Geus aya sababaraha kiai ahli Allah anu ngimpi dibere impian ku Allah. Sedengkeun kiai eta unggal deuk kajadian ngimpi heula tilok misleuk. Deuk tsunami ngimpi bebe jaga kula pas. Deuk kajadian kitu banjir Jakarta ngimpi nya pas. Deuk kajadian gempa bumi Jogja ngimpi pas. Kejadian gutung gunung meletus Yogyakarta pas deui bae. Ieu nya geus ngimpi deui bae. Begitu dihitung melalui para kiai jeung impian-impian kiai rada akur. Nah ieu mangan sakadar sing harade, besi nuncan kawin geura kawin. Besi nu kolot atuh geura neulean kuburan. Mameh kejadian geus paeh diheula ieu kolot mah. Sing ade giatkeun tingkatkeun ibadah urang lantaran ieu mah lain lalawara meme datang ka tahun 2015 kangjeng hanya kinayah hadisna ditafsiran ku khawas mengarah kajadian pas na ieu timur tinggal Iran jeung Yaman doang lamun eta geus mulai kuari sedengkeun geus silih tangtang na ieu mah bakal perang. Yeah.
tahun 1500 ayeuna gitu 14 kakal ke abad 14 Hijriah nanti Hijriah nisbah pokokna abad 15 awali tahun 1500 Hijriah bakal aya kejadian 10 luar biasa mun kuari tahun 1432 sekedeng deui ka Muharram berarti ka tahun 1500 sabaraha tahun deui itu betul sia kudu aing baheran jeung ku di Amerika geus nyebutkeun perang salib ngan urangna bae nu sieun ka Amerika ulah lain perang agama dan meminyak dunia padahal nyana geus nyebutkeun ini adalah suci dan perang salib nyana bae nyebutkeun perang salib pamarentah di urang ulah lain kunaon eta ku sieun-sieun antak urang hayang boga pemimpin anu mantep anu gagah cak nyana perang cak urang sia teh heula ndek aja ujung-ujung nama pasti perang dilawan leles teu bisa ujung-ujung nama pasti kitu kajeng diomongkeun teu diomongkeun ge pasti kitu gimana geus tertindas cek urang Bandung mah cek urang Bandung atuh sireung ge aya ditincak-tincak teuing mah ngegel heula sireung ge ngegel heula kajeng tah ge nu penting ngegel heula berarti perang teh artina mantap geura siapkeun deui bangsa Besi bangsa Cikaret bangsa Cikalong wah ditinggal kalongna we ambalah tapi di Indonesia mah parah emang kumaha gitu lalakonna sieun urang barat ge ka urang Indonesia mah lantaran boga sejarah waktu keur perang tahun 45 jelema loba nu ngarapu lemedut tembakan ngebul di deuleu pae ngebul Masya Allah sosok Kiai Asnawi Caringin Kiai Abdul Karim Kiai Nawawi Tanara eta teh bangsa jelema-jelema anu harengeseun ningali penjajah kitu kiai-kiaina kiai ahli Allah Kiai Ahmad Khatib di Banten Kiai Allah tapi tetap baik geus waktu nama insya Allah nah keur carita kemerdekaan ieu mah nyaritakeun merdeka budak Zaid sebagai Said boga budak Khalid menang meuli di pasar gagah jasa Khalid sok digunakeun macul ngawaluku baheula mamun ku ari meureun ngojek nyupir ta'abid da kos kitu budak eta Zaid anu boga budak ngaran Khalid teu meunang diantepkeun bae sebab sagala rupana dikeruk ku Ki Zaid mun nyupiran hasil nyupirna bawa kabeh ku Ki Zaid kudu setor teu meunang setik-etik acan teu disetorkeun mun ngojek kudu dilaporkeun hasilna mun ngawaluku mun tani jeung sajabana ngan kewajiban Ki Zaid ka Ki Khalid alaihi kifayatur raqiqihi wajib ka Ki Zaid nyukupan abidna kaulana budakna nafaqatan wa kiswatan dahar nginumna jeung pakena daharna kudu dibere jam sabaraha dek langsung dibere sanguna apa duitna dek meuli di mana pakaianana nu layak jang pake mana anu layak jang kitu paranti ka masjid mana weh Kiai cenah ieu mah Khalidna mah kuari jadi buta wa in kana a'ma sanajan Khalidna kuari berubah jadi buta teu bisa digawe dengan leluasa buta atau paling ge ngurut nu buta mah ngurut ge lamun aya bahan awal lamun bahan mah ngagilak deui
tetap baik sanajannyana buta wajib kudu dinapakahan jeung dikiswahan. Well cenah kuarima holidna ge stroke wa in kana zaminan sanajan lumpuh atawa stroke tetap kudu dibere dahar dibere nginum jeung kudu dipakean. Lah sia mah abid setruk ieu geus semua ku aing moal bere dahar sakalian setruk sia teh modar doraka ieu manusia ieu teh manusia kudu diurus sedemikian rupa pan setruk mah dahar beuki nginum beuki tapi pan lempang ge teu bisa diuk bae moe maneh bae terapi lempang kudu digendeng ke balik deui ja kitu-kitu keneh kan kitu nu setruk mah tapi aya bobogana kadang udang mendag aya nu setruk pamajikanna reuneuh cek datanggana aing heran cenah pan salah kitu bisa udang tapi reun ulah loba omong cek pamajikanna lain eta kumaha atuh tah mah rahasia pribadi biasa pamajikanna meureun setruk tinggal setruk nya tan mah hayangeun nyaona setrukna nyawa pamajikanna anu jelas mah barenanan babarengan we wa mudabaron sanajan kaula mudabar abid mudabar teh abid anu diperdekakeun ku Gustina teh ditadbir tadbir teh artina make waktu mun aing paeh merdeka sia mudabar ngaranna mun aing paeh in mutu pa anta hurun aing mun paeh sia merdeka eta nu kitu ngaranna kaula mudabar ta eta sanajan abid mudabar nu bakal teh merdeka mun nyana paeh tetep wajib dinapakahan baik dahar nginumna maupun pakena pan abid aya abid mudabar aya abid mukatab mah halid ka dieu sia-sia yang merdeka atuh lain hayang-hayang deui aya geus bayar cicilan 1 juta bayar ka aing cuman dicicil sabulan 100.000 10 bulan berarti 1 juta eta teh mayar cicilan unggal bulan nyanana dibebaskeun dagang tani jeung sajabana pokona asa store sebulan 100.000 beres 1 juta 10 bulan berarti merdeka mukatab da mukatab mah henteu kudu dinapakahan sebab dibere keleluasaan ieu mah mudabar mah mun aing paeh maneh merdeka mustauladatan jeung amat mustaulada aya amat mah awewe dipigawe ku sayyidna kemudian reuneuh ngajuru boga anak ngaranna amat mustaulada ta eta amat mustaulada tetep bae wajib diurus napakahna dahar nginum jeung pakena model kumaha ke ieu carana min golibi kuti roki kilbala tina kaprah-kaprahna kadaharan kekuatan abdi di eta nagara wa unmihim jeung lalauhna eta nagara Indonesia mundahar para kaula para abid para hadam sokos kumaha daharna mun sanguna naon mun lalauhna naon ta eta kudu diakurkeun jeung abid-abid anu sejen kitu kene bajuna teu meunang bajuna lah sia mah abid lantaran sia mah hina ieu budak sapira ge budak geus ka ini pangbalikeun akur jeung nu paeh tah batacu aduh jak abid deui mah baranti bungkus mah tah geus jadi sia ge bakal paeh ulah hina-hina ting model gos kitu tetep bae kudu nu biasa nu bagus nu rapih nu layak dipake mun paranti ke masjid nu mana paranti digawe nu mana na ieu papakeanana tetep kudu diakukeun jeung ahli balad walayati satrul aurati teh cukup jang sakadar nutupan aurat hungkul sedengkeun naik kaayaanana mah teu ngeunah dipake model aya anu lawan teh arateul atawa hareudang jasa terbuat dina plastik misalna atawa ieu mah padu asal kitu nutupan aurat bae teu layak dipake sebenarnya mah ulah kitu tetep teu cukup kudu biasa bae wa isan wa yunawilahu mimma yatana'amu bihi min ta'min wa unmin wa kismatin jeung disunahkeun deui kudu mere
si Saidna si Malikna kayak tabi tina kadaharan anu bisa sesenangan manehanana ulah anu kira-kira teu beukeun abid bae tapi dina kadaharan kudu rada anu merenah saeutik kulaki ai Saidna ngadaharan sate nah kadeu kusianya sia mah jeung tempe bae ambo enek jasa enek jasa nyocol deui teh daging hayam nya kadeu kusia tiga abdi geus sia mah jeung tempe bae tah eta teh meunang geus kitu abid bae tetep bae kudu dibere mintu amin kadaharan nu bagus da geus sia sangu ada Cianjur ieu mah Cianjur liket ngeunah kan tuh seungit nih matkan di daharna geus sia mah tongsan bae tongsan mah biasa bayar jasa mun dicomot naragagan ka dieu tah masyaallah budak bari babanyawan ka tongsan banyawan budak bari ka tongsan ya Allah tah eta teh meunang lalakon kos kitu tetep bae kudu mimaya tanaamu anu nyana bisa ngarasakeun kadahanan ku beas Cianjur mah atuh pelita-pelita rada deres we pelita mah bisa dicomot tapi lamun geus tongsan masyaallah aju dasar mah tongsan kurang cai deui ngahajat kos nu hajat baheula pan urang lagi teu hajat teh lain nginahkeun kadu datang abeh embungin dahar abeh leutik cenah ieu tolong hajat si kitu dia undang ngongkol kita dahar ulah belum teu hajat ayo undangan kudu paneta kos kitu di Lampung teh aju dieu saeutik Masya Allah karim terkitunya bawa kadaharana bawa lalauna bawa pakaian kumaha lamun dipoinya na dibere tongsan isukna dibere tongsan kamarina dibere tongsan deui tah eta teh lalau eta teh tah lalauna ge tempe di jeung kangkung tah eta teh kumaha apa jadi kodok teh bisi nuhur bimadiyiz zaman nu geus bae tinggal nu encan ka hareupna kudu diperbaiki insyaallah urusan manusia penuh atuh di negara orang merdeka puguh presidenna puguh menterina puguh gubernurna puguh bupatina puguh camatna puguh lurahna disebar aya RK RT RW na atuh kunaon ye jadi kos teu diurus terjadian ditamakeun aya pamarentah oge aya tapi panjalan tukang endog geus ceurik bae rugi aing jadi gara-gara tarisna teu beres jalan laraganya ngorog aing ngebenakeun saya teh tarisna Masya Allah masalah isme tertulis hebat menang 10 meter gerdeg akan isme terpesial Masya Allah terus kacamatna terbuka pikiran padahal mabuk udahna desrot kabutan kalurahna terbuka deg-degan terus RT ngadeung isabehanna boganan cagar penjagaan minyanan segera yang RT ini kita ada pemilihan atau pengen atau diundang ya kita ngabagikan duit doang 20.000 seorang yang sebenarnya sakit doang cukup jangan neraka pada sakit itu alhamdulillah alhamdulillah sakit itu banyak Masya Allah ini dari orang kita bisa kiki alhamdulillah tentrem adem ayat tinggal orang ngedoa mudah-mudahan ada perbaikan ke hareupna tetap orang berharap pemimpin anu jujur adil urang diriksa ngarasakeun kejujuran jeung keadilan anak mobil makin bararagus tapi jalan makin jarore orang Jepang geus tetap mantep cenah pemerintah ieu urang teh mobil deui kan pasti terus rusak mobilnya wa man dai wa yabi wal
qadi fiha wa yabi'ul qadi fiha wallahu a'lam.